Di Indonesia emang kumaha gitu, masya Allah. Wawanena lumayan. Mana kanyahoan wawanena lumayan. Perang Irak orang Indonesia aya. Perang Palestina aya orang Indonesia. Kawin malah di Palestina. Nanaonan teh si budak. Lain perang kawin. Tapi kan geger dunia. Jih. Budak milu perang berarti di Palestina kawin deui, uyuhan laku teh budak deui. Kawin Suriah orang Indonesia malu Taliban orang Indonesia. Jih. Orang Indonesia mah loba-lobana, jadi berarti geus teu kakaper ku indon ku negara. Malah loncor. Lu aja saya Indonesia. Baheula we 135 juta, kuari geus 150 juta, kuari geus 250 juta. Eta teh anu aktif nyeun KTP. Atuh modal sia teh teu boga KTP. Teu boga KTP teh ambal aya, tah 300 juta manusia aya di urang. Ya Allah, loba. Mantak malah loncor teu kanyahoan. Teu kanyahoan nyahona urang mah geus katangkep bae. Jamaah haji rombongan melalui lewat Filipina tertangkap. Jeuh. Emang aya nu lewat Filipina gitu. Geus katangkep urang nyaho bae. Eta karek nu nyahona doang. Ji diposok. Ketika bangsa Indonesia diliuk-liuk. Urang nyeri lamun neuleuh. Kayaan posok. Kiai dicekelan, huluna di kampak, blah, kumaha teh bae. Ustad dicekelan di ragaji, set. Deuk teh nyeri kumaha nu sabenerna mah tuh. Lamun ditayangkeun dibejakeun, buang kawarah amat eta urang posok. Anu poin buang kawarah, deui polisi teu bisa ngamankeun, goblok meureun. Cenah ditangamankeun, ieu ustad dicekelan, ceulina di ragaji, ieu polisi. Kok teu ngamankeun? Lamun polisi di Indonesia beragama Islam ngamankeun gereja kunaon nyana polisi talak Kristen Katolik nyana di dia teh ngamankeun goblok berentah polisi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Qul innama 'ilmuha 'inda rabbi. لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا يأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون والله أعلم بمراد yas'alunaka bakal pada narakun ya ahli Mekah kain sirah Muhammad ya ahli Mekah tetengah si ahli Mekah petasan di Indonesia emang kumaha gitu masya Allah wawanena lumayan mana kanyahoan wawanena lumayan perang Irak orang Indonesia aya perang Palestina aya orang Indonesia kawin malah di Palestina nanaonan teh si budak lain perang kawin. Tapi kan geger dunia. Jih. Budak milu perang berarti di Palestina kawin deui, uyuhan laku teh budak deui. Kawin Suriah orang Indonesia malu Taliban orang Indonesia. Jih. Orang Indonesia mah loba-lobana, jadi berarti geus teu kakaper ku indon ku negara. Malah loncor. Lu aja saya Indonesia. Baheula we 135 juta, kuari geus 150 juta, kuari geus 250 juta. Eta teh anu aktif nyeun KTP. Atuh pun modal sia teh teu boga KTP. Teu boga KTP teh ambal aya, tah
200 juta manusia aya di urang. Ya Allah, loba. Mantak malah loncar teu kanyawan. Teu kanyawan nyahona urang mah geus katangkep bae. Jamaah haji rombongan melalui lewat Filipina tertangkap. Jeuh. Emang aya nu lewat Filipina gitu. Terus katangkep urang nyaho bae. Eta karek nu nyahona doang. Ji diposok ketika bangsa Indonesia diliek-liek. Urang nyeri lamun neuleuh. Kayaan posok. Kiai dicekelan, huluna dikampak, dah, betul mah bayu. Ustad dicekelan di ragaji, set, dek teu nyeri kumaha nu sabenerna mah tuh. Lamun ditayangkeun dibejakeun, buang kawarah amat eta urang posok. Anu boy buang kawarah, deui polisi teu bisa ngamankeun, goblok meureun. Cenah kita ngamankeun, ieu ustad dicekelan ceulina di ragaji, ieu polisi. Kok teu ngamankeun? Lamun polisi di Indonesia beragama Islam ngamankeun gereja kunaon nyana polisi talak Kristen Katolik kana di dia teh ngamankeun goblok berentah polisi. Dikira atuh ngamankeunana cenah demokrasi Bhinneka Tunggal Ika mana tuh kok urang teu dilindungi nyana dilindungi dengan ayana tayangan eta turun FPI temenang turun FPI tapi maksa diberi zika itu maksa temenang bekot lewat mana be temenang tapi FPI aya di ditu heuh heran eta heran lah Habib Rizik jago jasa nyaho lewat luhur nyaho lewat handap pokoknya aya be di ditu nyaho teuing meureun nyana teh ngemat kunti anak heula meureun set geus jana jadi kunti anak datang ka ditu jadi FPI oh sabodo nyana geus sama. Tapi nu jelas Taliban turun. Blek. Ini makanan saya. Tidak usah berhadapan dengan orang lain. Kami di Taliban nu lewat bandara di dieu aya nu lewat Aceh, nu lewat Singapura. Kok eta bisa kalah luar gitu teh nyaho. Panes Taliban makan teu meunang dipersulitan pisan ge teu meunang kaluar ti nagarana. Tapi maruncung mah tembak orang Taliban kurang poso lagi tembak lagi ini mah bukan orang ini mah orang Taliban jago ayo sih ya kalaburnya karak rada aman geus teh urusanna macam-macam loba geus datang ka ditu tapi kan ieu polisi kok ngamankeun naon atuh urang lamun nyaritakeun kos gitu kan dianggap provokator. Tapi kenyataannya kan seperti eta. Nah, ieu di Indonesia lamun eueuh pondok pesantren Islam geus teu kadeuleuh. Teu kadeuleuh Islam. Nah, ieu lah kabangkawarahan urang Mekah sakitu leuleuh ka Kangjeng Nabi. Ketika turun ayat mukjizat langsung disampaikan. Buang kawarah mah buang kawarah Kangjeng nyaritakeun tentang ketauhidan tentang Kangjeng nyaritakeun tentang tadzkirah Kangjeng nyaritakeun tentang wa'd wa'id dan lain sebagainya dilelewe kurang Mekah mad geus loba omong mad lamun maneh bener mad langsung komunikasi jeung Allah pangeran maneh sakumaha nu kumaha dicaritakeun hiji bae coba caritakeun tentang kiamat iraha tak kiamat iraha coba kiamat man ayo nyarita nanya teh kira-kira nyaritakeun nanyakeun kiamat sagala henteu nyaritakeun kumaha nu sebenarnya Allah teh kumaha coba ayo gerak ketauhidan tentang Allah teh eta mah kan dibejakeun ieu mah kiamat ditanyakeun iraha kiamat man lamun mana bener bisa komunikasi jeung pangeran ngaran Allah meureun ngabejaan ka sia kiamat teh sabaraha bulan deui sabaraha tahun deui tahun mana ayo bejakeun kan eta mah lain pertanyaan nu geus ngahina eta mah tuh ngahina eta mah kos kitu nemanta ketika kaum Quraisy ahli Mekah kufar Mekah nanya ka Kangjeng Nabi tentang kiamat
diturunkeun ayat ku Gusti Allah Muhammad ulah kaget yasalunaka anisa bakal naranya kupar-kupar Mekah kupar Quraisy ahli Mekah ka anjeun Muhammad anisati tentang datang waktu kiamat ayyana mursaha pertanyaan anak teh iraha datangna kiamat. Masya Allah ulah kaget Muhammad kul bejakeun ku anjeun ka ahli Mekah innama ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illahu bejakeun Muhammad saya lihat ngayahokeun tentang kiamat iraha terjadi nama eta mah ulah dijawab bejakeun inda rabbi urusan pangeran aya di Gusti Allah ngan kiamat pasti terjadi urusan waktu eueuh nu nyaho la yujalliha liwaqtiha illahu anu bisa nembongkeun ngajelaskeun ngalahirkeun kana waktu kiamat illahu kecuali pangeran bejakeun Kangjeng teh dibere nyaho ngan Kangjeng mah dibere nyaho ge ciciri geus deukeut datangna kiamat lamun urang nyaho ieu teh tanggal kalapa kemudian kalapa teh mancungan kemudian tanggal kalapa teh terus timbul kapol urang nyaho eta teh kuari kapol engke kemudian jadi dawegan engke terus jadi kolot sanggeus kolot jadi kiring asal geus kiring tereh ragag tanda kalapa urang dibere nyaho kitu keneh cabe diplak kemudian keluar kembang mengcenges ngaranna terus ditarimbul eta teh naon ngaranna cabe malaletek terus kalau luar hejo teu kebal rada koneng-koneng beureum geus beureum berarti tere diala tanda bubuahan gedang ieu teh gedang dipelak sanggeus dipelak terus jadi kembangan sanggeus kembangan timbul buah-buah gedang terus gede kolot sanggeus kolot asak geus asak diala teu diala ragam jelema ge sarua bibiti leutik kaju gede sanggeus gede aja kolot ge suisan lain disirah bae dihandap ge suisan bukakeun calanana huis malulu eta ge berarti ge saya tanda tereh tereh ragag sanajan sakepeung waktu mah kapol ge ragag bae ngan ai kapol mah ragag teh jarang-jarang nu loba nama eta mantak lamun mekolot masih kena nyekelan HP teh mangeus tolol nage belah ditun tolol ditolol teh aka tolol itu teh 2 kilo goblok lain mikiran hayuh di alam barzakh kumaha di akhirat kumaha kolot masih kena WA-an pohara bangkawarah ya satu komo lamun aya cewek haju nyuitan gini itu kolot goblok Masya Allah loba ku ari ge kolot kos kitu ulah neangan nu hese eta geus tanda-tanda tah lamun nyaritakeun pare urang geus jaraho kabeh ku ari teh ditandur dioyos kemudian ku ari teh reuneuh terus bekas geus sabekara rancung deut asak geus ngareluk berarti teh geus buahan dideuleuh kurang asak ala atuh jelema sarua bubuahan sarua dunia ge horeng aya tanda mimiti diciptakeun ku Gusti Allah kemudian terus kuat wari aya tandana adapun waktu kiamat nama Allah nyaho iwati Gusti Allah tanda terehna kiamat dibejaan kanjengna dibejaan ya Allah numantak innama ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illahu